mere beja Abeh terugi hirup tinggali dina surat wal asri demi wanci manusia bakal pinangi jeung karugian nu kumaha nu moal rugi angin jalma anu iman jeung amal soleh oge anu sok saling wasiatan ku hakna dibarengan ku sabar ai sabar di dieu teh lain ditampiling kudu cicing ditan kudu morongko digebug kudu murungkut tapi ngaran-ngaran sabar teh bisa mertahankeun diri tidak sagarupa persoalan anu sakirana mata karugikeun kana diri kaituna ka nagara jeung ka bangsa hartina sabar teh ngeureujeuh nikreh sanajan bari pateuh gunung oge bakal disahanapeun mumunjang aja ujang kitu cikaracak ngingang batu laun-laun jadi legok